Sugan ke hujan lah. Tiris di Bugulung mah di Bukit Gila ya, kudu marungan, anak marungan heula lah. Ya anak gagangan kampak. Kayak gagangan itu butuh ke melah kayu. Marungan heula lah. Ya kemana ya roprak ya? Yes. Bung, bakarak madak. Tiris. Kudu marungan bae, ya ciri-ciri wapang ulon mah marungan. Bila mana aya parungan teh berarti wapang ulon. Waduh. Nah, anjing. Mana inya? Orang cantel, busuk. Waduh. Batur ya. Kemana nyer gagang piye ya, gagang kampak. Ngomong-ngomong aing kudu nyer gagang kampak heula ya beus kasorean. Baik barungan meski maruhai lah. Jadi gagangan kumaha aja lumayan ieu lah. Mana ka diheula lah. Saya tanu marungan doang api unggun bae. Doangna makar bakar ya. Kebeneran dasar kertiris lumayan panghalet seuneu mah. Kadinya. Kebeneran amat ieu mah cantel. Ieu ya aing jelema soleh mah. Pokona mah tiris-tiris ge panghanet pokoknya mah saha ieu nya nu marungan panas amat banget cantel ieu aduh tapi doangna mah amun meuleum jagong ge sedep ieu bari nyangkol kana huntu tapi ompong ieu mah huntuna ge moal nyangkol saha ieu nu marungan nya kemana jelmana ieu Jager alhamdulillah waduh lain ieu nu marungan tadi saya wah tadi marungan ya oh maklum gede angin lah oh bener di marungan orang lain nyahoan bae dasar cantel kertiris hanet kuari ya terus nyar gagang kampakeun gagang kampakeun teu aya teh nu kuat kayuna di dieu mah atuh kudu ka ditu ka gunung nya gunung mana ya nya gunung mana boa ya wah ampun apa make sendal sebelah lain itih nah lain eta anu ieu meuli di mana ieu nu ieu di pasar Rangkas anu itu pasar Paneglang pantesan meulina ulah diketengan meuli sendal mah ting zaman kuari pada urang kudu dieukeun naonna kudu disenikeun bener oh jelema mah amun teu seni nya kurang sedap nya atuh kunaon kudu make seni bener model kieu lagu Oma Irama teh nya nya kayaknya ada ngembong coba ngadenge ya seni indah dan mulia sawarna megah ieu mantep kan ulang Jawa kecekek beng ngalamna ka cantel terus ayo diulang seni indah dan mulia terus bagus bagusnya bagus ya, terus nah. Seni indah dan mulia cincin mah bagus dah mahal nih mah yang batu langit ya ubar ya mah hejo koneng ya hejo koneng tuh sedap bagus ya amun ditiup-tiup keluar ya angin lebih banyak ngomong-ngomong kurang kan ditiup ayo ieu mah rada ieu panas ku cantel panas kana beungeutnya tak porong hah tak porong kana bener terus seting mah kana hidung hawu dasar cantel kasepnya ya doang kaum kahuruan kana yuk ayo
Lah, itu lah kita ke mananya? Ting, kita jadi baheula. Wih, angin kenceng sejuk. Bulan puasa kema unahan ya. Wih, saya nu marungan ya nya. Ya parungan itu dia, kebeneran ya. Udah sama tiris ya. Aku yang mun dangder mah ya. Hang jakalan mah dangder na eueuh. Dan eueuh maksudna puasa gitu. Dangder meloba. Siap. Aduh, Awas ya. kanan ya. Keren ya. Tuh, Awas ya. Hat. Aduh. as ya. Nah, Nah, oh iya bisa balik iya. di mana tuh? Ini itu atas iya cerita nama cantel ketirisan ya. Dan di mana ya? Atau punggung mengajak dia bal aja magi parungan itu saya. Anu apa ngulon cenah ge? Jelema mana kemana apa kaburna? Eueuh, Allah, kemana teh anya? ngomong nama dek ngagagangan eta. Dan nama hayang panggih nama ya. Hayang panggih. Heeh. Lah, hayang panggih ge hayang minta bonteng puan di buka puasa nyaho cantel ge. Nyawan bae. Atuh lah. Cantel ge hayang sendiri. Ani ya lu Nah, cuma udut gitu. Pohonnya Hei. puasa. bulan puasa ngomong-ngomong udut. Gede udut mah ka imah penting. Heeh. Aya, Dan ya kaung. Nah, kayak penting ngarujak. aya siap. Rujak nan ya. Karudak patah. Oh, betul. Nya. Aya. Lain ya suara nama bagus sih dang ya. Dengan Dang kukudut. kabeh kacantel eueuh be ngalemna. Coba jajal tes. Tes ngalagu. Heeh. Siap. Jago na cantel mangalagu. Nah, orang yang jago deh yang ngalagu ya. Bener. Ngalagunda. Yo, Ayo. dengekeun. Buka ceulina. Polotetkeun matana. Yo. Lagu naon hayangna? Lagu es mangsur. Angsur es. Oh, eta lah. Balik-balikeun. Yo, dengekeun. Ayo. Can. Bentar. Can. Bukan tanya sih. Ayo. Rembulan. Hei, nah, tuh nonton. Aki-aki. Pada banget. Lain ieu mah keur teu makekeun meureunnya. Jadi suarana teh. Kali deui. Hah? Kali deui. Kali deui. Ayo. Rem. Ramai Aduh. Lain teu makekeun meureunnya suarana ge. jadi kulit bedeng ya. Heeh. Salah berpuasa ya. Lain barangna mah meureunnya can dahar. Jadi Bedeng kosong, Pak. Bedeng kosong, Jadi, ya. penarikan suara eta kurang. kurang bener. Pas Aing tempat bako soalnya. bener eta bakon Ada apa? di Korea. Kurang kan itu biu. Orang naik balik ya sore ya. Jadi Ih. sih bisa mandi gua ya. Pantesan bau lalai. Orang kan mandi. Oh, Balik. ini lah ya. Ah. Nanya ayo. Ayo, aduh. Ya udah keluar meni musim hujan kieunya. Namun musim hujan mah bisa lah sok cari ris. Aing dek kali kumaha lah. Ka imah bae lah. Heuh. Nah, Iya. Hujan hujan. Ibadah hujan geus bae. ibadah ya. Manfaat kurang. Lain ngomong-ngomong sok ngaji. Ngaji insok Sok dina ngajina. adina Heeh. Dina surat naon? dina hitam. Kitab. Oh, bagus. Oh, kudu ngaji. Penting ngaji mah. Ya. Ieu hujan alhamdulillah. Uang gegencangan mah kitu. Ti leuweung terus nyar gagang pikampakeun. Teu aya.
Waduh. Ih, dah kasurupan teman ya. Hei, jagoan saya di dia. Gageng saya mah hujan wa, tadi dia lompat. Woi. Pokok cantel kegegeraan. Udah gitu. Hendak maraban bot. Burut. Ira burut nak. Ya. Bot. Oh, terus kebal. Astagfirullah, eta culi. Kek mana itu ya, linggis. Oh, babari ubar nak. Daun Astagfirullah. sereh. Daun sereh ke bawang. Itu lah. Ay, sekali deh. Bot. Buut. Eta bisa. Oh. Itu. Hendak maraban ya pakai kolak. Hujannya. Hujan, Ya, oh, alhamdulillah. hujan. Hujan kia mata terucingan bagus mah. Kumaha. Gua mah baheula inget bae eta terucingan. Iya ya. Kokot tokan nakoteas untuk dina regang awi. Nage. Coba sian, ayo. Ngomong kabade gaga. Kabade. Coba balikan deui. Ah, Kokot tokan nakoteas untuk dina regang awi. Sok isian. di usian beteungna ku sangu seubeuh. Lain salah, kieu ya sina. Kumaha ge? Kokot tokan nakoteas untuk dina regang awi. Dirontokan ngabusiat ditubruk ngising sakali gitu. Atuh eta mah mulas beteungna. Nah, itu. Ngomong-ngomong jojong be nya. Coba gitu. Ih, dek maraban buut, hayang kolak cenah ge. Pantes eta make peci gitu. Pantes nya. Nya. Bari nungtun kebo. Tuh. Oh be ngalemna kacantel kieu kasepna. Bagus. Bari ngiringin kebo manggul waluku kita. Waduh, Pantes eta. pantesnya. Kasep. Nya. Oh, Lain berem gitu bagusnya. naonnya? Eta na pecina berem. Berem lah Jangan boga. gagah. Oh, nu boga cantel doang. Ai nu boga berarti nu cantel eta. Ya. Hah? Gagah eta bener. Oh lah, Beulangna eta tina kulit naonnya. kulit badak. Oh, bo. Ya. Bagus bagus. Nges jojong be nya. Hah? Indek baraban but itu Ya. karunya hayang kolak Ya. tadinya. Biasana gejengkol kolot lah. Yeay, atuh sekali-kali hayang kolak batur Ya. istimewa daharna. Nu bogana eta mah. Ah, Kolot mah. dua-duana nya. Ayo. Ayo. Kecu. Ah, Cantel cing deh. Biasana buut masuk makanan jengkol kolot. Berkolok, berkolok. Manehna eta mah hayang kolak nama. Beuki teh kana kolak. Bagi Beuki bae cangkulu ge nah di kolak mah. Nu salat asar can. can. Oh, geus geus salat itu. Deh ieu. Jeung kieu mah urang bulan puasa kieu mah urang alhamdulillah berkah. Itu urang beas kabeuli. Moal kebeuli ge urang pantereh mitra ieu. Ka mana tadi teh nya? Ieu, wa ngantungan ieu ka mana asa diingetan ieu. Heeh. Kampak tinggal di ditu berentuh. Ih, ari eta si Amoy kunaon papelengkingan kadong kala jengking. Hai, ari dia kunaon papelengkingan be. Tadi kaseubehan teuing buka puasa. Mangkana ge ulah habekan. Ieu nya dengekeun ge lamun buka puasa teh kuduna cai. Jeung kolak bae geus. Eta mah kaseubehan teuing mah atuh bae kali kamangkaraan. Wih, eta mah kudu dibawa ka posyandu. Emang kami bayi. Geus lah hayu ge, yuk.